Teh hayang pesan jajanan tapi hayang dianterkeun bisa teu? Bisa cek abi teh. Selagi anu pesenna tetangga deket imah mah pasti bisa. Heueuh pan sok aya nya tetangga ti kampung sabelah anu hayang jajan tapi hayang dianterkeun. Tara disanggupan ku abi teh da jauh. Soalna lamun jauh mah eueuh nu nganterkeun. Ieu ge disanggupan so teh bohanan imahna we deketnya jadi babari nganterkeunna. Tah jadi ieu pelanggan abi teh mesenna lewat chat nya terus hayang dianterkeun ka imahna. Pesenanna teh lumayan loba nya di dieu teh manehna pesen makaroni basah, seblak, basreng, burger, terus pisang keju. Makaroni basahna teh pesen saporsi anu 5.000. Terus menta sambelna teh saeutik pisan. Terus ieu teh cenah makaronina hayang rada benyek jadi tadi ku abi dicayana rada loba. Tah ieu pesenan makaronina geus beres terus di kompor sabelah teh keur nyieun pesenan basrengna. Basrengna teh nu hiji 3.000 terus anu hiji 5 basreng tahu 5.000. Tuh ngagoreng basrengna oge tepung silila geus beres. Lanjut ngagoreng cau keur pisang keju. Jeung teu kabeneran poe ayeuna mah balanja cau teh rata. Heueuh nu asak jadi kapaksa we nu atah ge dibeli. Bari ngagoreng cau lanjut di kompor sabelahna bari nyieun pesenan burgerna. Burgerna teh pesen hiji terus menta tong dipakean saos cabe. Ngagoreng cauna geus beres lanjut komporna urang pake nyieun pesenan seblak. Seblakna teh pesen saporsi anu 5.000 terus seblakna ge sarua menta sambelna teh saeutik. Tah ieu pesanan burgerna beres terus lanjut ieu pesenan seblakna oge beres. Ayeuna mah urang anterkeun ka imahna. Coba percaya teu barudak ieu pesenan sakieu lobana kur beak 20 genep ribuan.